Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad patepang deui sareng simkuring ceniu di balabar kawat burinya. Sata acan dilajengkeun kana bewara-bewara nu salajengna, langkung sae wadia balad subscribe heula supados salamina wadia balad kengeng bewara anu enggal. Tong hilap usuh, like, komen, sareng share-na. Balad balabar kawat burinya, Sanggar Cantika Studio, sasarengan para seniman peduli Wirahmasari ngayakeun pagelaran karya Raden Sambas Wirakusuma. Kagiatan lumangsung di lapangan voli RW genep Payun Masjid Al Jihad, Jalan Campaka Blok genep RT 4 RW genep, Desa Rancaekek Kencana, Kacamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, dina wengi Jumaah Ping 17 Juni 2022. Atas balonnya lanjut jadi balondongan atas Nyuk jeruk galur mapai raratan, jembarna mekar Wirahmasari ngibing kalanggengan, dilaksanakan kanggo mieling karya Raden Sambas Wirakusuma. Raden Sambas Wirakusuma, muka sakola ibingna asmana Wirahmasari, anu dikawitan tahun 1820, kalayan nu digemblengna teh ti kalangan menak atanapi bangsawan. Karya-karya Raden Sambas Wirakusuma atanapi disebat ibing kerses teh di antawisna, ibing lenyepan, ibing gawil, ibing kawitan, ibing gunung sari, sareng ibing kastawa.
Ibing Kerses nyaeta ibing tradisi asli ti wewengkon Rancaekek Kabupaten Bandung sarta mangrupi ibing kaulinan para menak atanapi pangagung Sunda kapungkur. Ibingan ieu dicipta tina hasil proses mekarna gerak ibing tayuban nyaeta gerak ibing pameget kalayan disarengan ku ibingan sababaraha ronggeng atanapi para wanoja. Ibing lenyepan gaya Wirahmasari nu dipidang ku seniman Rancaekek sareng Isbi Bandung teh mangrupi ibing patutunggalan pameget nu mibanda karakter lenyep atawa lungguh. Secara umum, ibingan dina ibing lenyepan teh mibanda ciri gerak ngayun kalawan wirahmana nu alon, kesan nu didukikun nyaeta watekna ajrih ibing lenyepan teh ngedalken lantipna rasa. Pupuhu lumangsungna kagiatan, Yadi Kusmayadi mitutur, wireh generasi ngora oge kedah gaduh ajen turka reeus kana budaya bangsa sorangan, margi ieu teh mangrupi aset bangsa anu ajen inajena pinunjul. Dina rohangan kagiatan, Iwan Gunawan nunyuluran Kapala UPTD Bidang Pengelolaan Kabudayaan Disparbud Jawa Barat, nalika ditepangan ku juru warta Balabar Kawat Burinyai mitutur, wireh kasenian ibing tayub teh mangrupi aset anu kedah dimumule kalayan sasarengan dina ngamumulena. Riana Rosilawati SNMC salaku pangajar ti ISBI Bandung nalika ditepangan ku juru warta Balabar Kawat Burinyai sabada ngalaksanakeun kagiatan maparin kamandangna dina perkawis ibing mah teu ninggal yuswa kedah dibudayakeun ti alit utamina dina yuswa anom nu pinuh ku vitalitas kalayan idealisme. Hadir dina eta acara, Abah Ondik salaku panerasna, Lili Sadeli, wawakil kulawarga Raden Sambas Wirakusumah, Camat Rancaekek Diar Hadi Gusdinar, Kapala UPTD Taman Budaya Disparbud Provinsi Jawa Barat Erik Herdiana, Pupuhu Muda Jawa Barat Luki Richard Casmaran, Seniman Rancaekek kalayan ISBI Bandung, tokoh-tokoh kasenian sareng masyarakat nu sanesna. Sakitu kapihatur ti wewengkon Rancaekek Kencana Kabupaten Bandung, Balabar Kawat Burinyai nu ngamancanagara ngabewara.